Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Dina zaman baheula teh baheula pisan. Cek conggah mah kasebutna teh zaman kuda ngegel besi atawa zaman tai kotok di lebuan. Di lembur Cimuntur nu aya di tebeh kiduleun wewengkon Tatar Sunda, wanci tunggang gunung kaayaan matak betah tur matak waas. Langit lenglang taya aling-aling bersih taya mega anu ngahalangan. Manuk recet di sarada patemalan jeung baturna nambahan endahna alam desa dina mangsa harita. Dang daunan ting garupai aroyag katabak ku angin anu ngahiliwir kawas nu silih gupayan. Dina kaayaan anu samodel kitu di jalan satapak anu mudun aya hiji awewe anu keur lempang di samping jangkung di gulung jucung ngelek boboko dieusi ku wawadahan kumbahaneun. Ti kajauhan oge mun seug aya nu nempo katara beteungna meuni buci truk jigana kereuneuh gede. Ari rupana jajar pasar goreng henteu geulis henteu tapi paromana marah mai someah pikaconggaheun. Mitra kaum dangu eta awewe teh beki landeuh lempangna beki anca. Nya akhirna anjog ka sisi walungan anu caina herang ngagenyas ngagulidag maju ka hilir. Katempo di dinya sawareh urang lembur Cimuntur geus maku, boh mandi, boh kukumbahan teh sok kadinya. Maklum di pagunungan keur mah eukeur caina herang. Sabab torojogan ti Gunung Sawal. Sawareh ti komplek Gunung Galunggung, Gunung Talaga Bodas, Gunung Cakrabuana, sesana ti Gunung Sadakeling. Anu bijil ti Cai Nyusu, walungan anu huluna di wewengkon Jawa Barat, sebutan zaman ayeuna mah. Tur muarana di Jawa Tengah nu terus ngajugjug Samudra Hindia. Walungan Citanduy. Baheula mah walungan teu kiruh jiga ayeuna. Baheula mah walungan eta teh herang. Malah saking herangna di palebah anu jero teh sok katempona jadi semu hejo. Walungan Citanduy ngabelah 3 kabupaten, nyaeta Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya jeung Kabupaten Cilacap. Sebagianana ngabelah ngajadi batas alam wilayah antara Jawa Barat jeung Jawa Tengah. Baheula mah meureun can aya istilah-istilah kitu. Estuning ditapal batas ku kekuasaan wilayah anu ditangtukeun ku Walanda nu harita masih keneh jumeneng ngajajah Nusantara.
Mitra kaum dangu, memeh mandi eta awewe teh kukumbahan piring heula. Geus kitu kakarak ngised ngadeukeutan leuwih daet. Kalayan teu asa-asa baju jeung sampingna teh dilaan, terus mandi icikibung bangun anu gumbiranaker. Malah mah make jeung teteleuman sagala disumplang kasak kosok bebersih. Sanggeus reres rap kana samping jeung bajuna rap dipake deui tuluy mancat ka darat. Lempang lalaunan bari ngelek boboko. Bitisna anu baseuh keneh katenjo kokole nyayan, samping jangkung jeung gulung jucung matak nambahan kaduyung. Lempangna ngaler dina jalan satapak, katonggohkeun ngajugjug ka sisi lembur rek mulang ka imahna. Gebligna sora nu lempang dipirig ku angin leutik anu ngahiliwir, dipapaesan ku sadatong geret nu marontel dina dangdaunan. Pucuk awi pating korosak pating karesek silih sigeung jeung balabaturna. Pasir ipis ngadingding wetaneun walungan nu caina ngagulidag seah ngaguruh awor jeung sora angin. Di tema ku sora manuk kapinis nu haliber neangan mangsa, papatong koneng nu euteup dina tangkal huni pating kaleper kagebahkeun ku angin nu rada tarik. Dialokan ku seragaang sekali-kalieun, di luhur cahaya layung meuni sumirat, cangna ngaguratkeun warna nu koneng yang diremas sinangling, mega bodas sirna teuing ka mana kawas nu sawaneun ku layung kuning. Di sisi lembur Cimuntur masih katempo keneh awewe nu keur lempang teh mapai jalan satapak nu rada nanjak. Jalan satapak teh dipapaesan ku rarambu jalan anu ngaroyom kayaning kasoh manjah jeung daun tepus, oge tutuhan lainna anu ngarambat ka jalan. Beras si awewe nepi ka jalan gede, tuluy lempang kakidulkeun, geus menang sababar halengkah bus kagang heureut, ngajugjug imah anu basajan. Tonggeret reang keneh disarada patarik-tarik jeung balabaturna. Badang breh katempo pakarangan meuni lega, sakurilingna eta imah bersih raresik tayak kalakai salambar, eueuh jukut salumbut, estuning lenang-lening pikaresepeun sahabe anu nempo. Tina suhunan ngebul haseup ipis, jigana di jero keur aya nu mirunan. Kulutrak panto dapur dibuka ku eta awewe, sot piring nu geus dikumbahan teh ditunda di luhur palupuh, nu geus herang bakat ku geus lila kaasah ku jalma. Di mana heula Nyai? Mandi teh meuni ku lila-lila teuing. Jabah sareupna sanekala deuleu. Ceuk hiji sora awewe kolot nu aya di hareupeun hawu bari jeung kepoh-kepoh niupan songsong. Ih, ari emak. Kapanan sabari ku kumbah tuh, Mak? Ari Kang Suha ka mana? Ceuk eta awewe ka indungna nanyakeun salakina. Tadi mah aya di tepas keur mersihan damar. Atuh leos si awewe ngaleos ka tepas imah. Breh katampo salakina keur mersihan sempor lampu damar make lap. Di hareupna nyampak semprong geus aya sababaraha hiji dijejerkeun di lapan apik naker. Di mana heula Nyai? Kade sanekala wanci sareupna ulah hilah-hilah ting di walungan teh. Bisi aya jurig nyiliwuri setan mindah rupa, kelong newo-newo. Bait-bait amit-amit. Kumaha mun segeg dituturkeun ku kuntilanak. Jabah ke kakandungan malah mah geus terencak waktu. Alaeun kapanan ieu teh? Nya Kang tadi teh sabari gegero heula. Sakantenan cucumplang da geus 3 poe teh keramas. Ieu buk meuni geus ararateul. Tembal pamajikanana. Terus nama kulutrak panto kamar dibuka, bus asup ka jero, jebrug direkepkeun deui. Salakina ngan saukur gogodeg ngadenge kitu teh. Bari terus rugu peragap kana kantong bajuna. Ku
Kusiwal ngaluarkeun kayu api cekes dur dihurungkeun berai-berai lampu damar harurung. Sup-sup semprong nu dijieun tina beling diasupkeun kana lampu, berai lampu digedean, tuluy cengkat ngaleos ka golodog. Lampu sempor digantungkeun dina sisiku, nu sesana digantungkeun di tepas imah, di pangkeng jeung di pawon. Teu karasa nyerelekna waktu, beurang geus kaganti ku peuting. Surat tonggeret geus diganti ku sarasa satoan anu biasa liar ti wanci peuting. Kalong pating gaya bag, lalai haliber ricit silih udag jeung baturna ngarebutkeun kadaharan. Ari bentang baranang di langit ting karetip ting karicep nyaksian lembur cimuntur anu endah. Hawa beuki tiis, nu kadenge ukur sora jangkrik ditema ku sora londok sakali-kalieun. Reup-reup alam ngapoekan, jangjang peuting geus ngalingkup, nutupan layung koneng nu geus teu hibar deui. Dur sada bedug magrib ti sigit kalireun lembur, disusul ku sora anu adan kadengena melas-melis asa nyerap kana ati sanubari. Kulutrak pantot tepas aya nu muka, sup laleke kolot asup ka jero imah. Mana? Geus asak sangu teh. Gawat urang dalahar, abah geus lapar yo. Cek si abah kanu jadi pamajikanana. Teu acan abah nu jadi akel keneh. Ari nu nembalan teh anakna bari ngakeul sangu dina dulang. Katalahna teh Nyi Epon. Anu basa tadi wanci tu nganggunung nepi ka sareupna geus ti walungan teh. Ari jang suha ka mana? Cek si abah bari gek diuk di tepas imah. Kusiwal ngaluarkeun daun kawung, tuluy diasupan bako dipintal-pintal geus kitu mah diseungeut pelenyun udud, peledug hasupna meni ngebul katojo ku lampu damar anu sakapeung katalit cesan katabak angin nu moncor dina sela-sela bilik. Aya bah, tembal minantuna anu katalahna Suhaya. Salakina Nyi Epon kaluar ti jero kamar, ngahaja ieu jang Suha teh cicing di imah mitohana. Kusabab karunya kana kaaya Nyi Epon anu harita keureuneuh gede jeung boga rancana pikeun lahiran di imah kolotna. Da samemehna mah Nyi Epon teh cicingna di lembur pentas, di kolotna jang Suha nu teh lian ti mitohana Nyi Epon. Atuh geus kitu mah gek jang Suha diuk hareupeun mitohana jemprak ngarekepkeun sila dari apisan. Aya peker naon abah? Tanya jang Suha ka mitohana anu katalah Abah Solihin. Mitra kaum dangu ari Abah Solihin teh mungguh namah di lembur Cimuntur teh salah sahiji nu dipikolot, sok diandalkeun dibere kapercayaan mun aya itu ieu anu aya patelua patalina jeung urusan lembur. Kieu ieu teh jang. Ke bada Isa. Semono Abah. Rek aya palebe ka dieu. Oh, semon. Pikeun ngabahas perkara nyieun rawayan di walungan Citanduy. Mon. Kapanan sasatna warga lembur Cimuntur teh sok hese lamun reka dayeuh teh. Tah, ku kituna ari geus aya jambatan mah kapanan urang kabehan geus moal kudu deui make rakit pikeun mentas. Cek Abah Solihin. Oh gitu nya bah. Oh, nya sae eta teh bah. Jambatan teh sakitu ageung mangpaatna bah salian teu ngagambangkeun mentas atuh bakal ngurangan wanci lumampah warga lembur dina rangka ngajual hasil tatanen bah. Oh eta. Kitu pisan eta teh.
tembal Abah Solihin bari pelenyun udud bangun tu maninah naker. Di luar sora jangkrik jeung cari cangkas di sarada, sora gaang di kebon ganyong. Teulah ti harita torojol nyepon norojol nyamperkeun ti pawon. Nya we datangna teh bari nanggeui sangu nu karak menangakeul di wadahan kana dulang anu dijieun tina kayu nangka. Meni ngebul sangu teh da puguh karak menangakeul dituturkeun ku indungna ti tukang bari mawa cai dina kandi anu dijieun tina taneuh. Wadah cai teh di wadahan deui ku rijen. Berak deku nyepon kadua indungna teh tuluy ngasorkeun sangu jeung lalawuhna katu cai ditembrakeun dina palupuh. Atugas kitu mah nu opatan dalahar meuni ponyo pisan. Mitra kaum dangu rengse wanci isa torojol palebe dibaturan ku Ki Darma kapala pemuda di lembur eta ngorong heap ka imah Abah Solihin sanggeus uluk salam jeung dibagiakeun ku pribumi tuluy duadana arasup ka jero imah. Atuh tidinya mah tuluy palebe nyawalakeun pikeun rencana ngabangun jembatan anu bakal ngarojong warga lembur pikeun mentasan walungan. Rengse sawala nu ngobrol teh bari jeung dicampur ngawadul ngaler ngidul malah nyaritakeun pangalaman hirup jeung pamanggihna sewang-sewangan. Nyi Epon ngarendeng jeung indungna ngadengekeun palebe anu keur lalakon lalampahanana basa keur ngora majarkeun teh cenah kungsi ditampik ku awewe sagarupa. Malah teu ngalaman gering pikir ngan dina nyaritakeunana teh dibarungku heureuy jeung pepeta atuh meuni akaya-akayan anu seuri teh. Tapi barang keur jongjon kitu na atuh anu cungung teh sada anjing babaung ti kajauhan ditemak ku sora anjing lembur. Kulebug aya angin ngagelebug, angin lilimbungan tarik pisan, rekot-rekot imah ting rekot matakeung matak sieun. Zep nu keuting cakakak seuri teh cempe lirgang katincak munding. Palebe nu keur cacarita meuni calangap bakat ku kaget. Ki Darma kurang kerung. Ari Abah Solihin curinghak bari buncelik. Nyi Epon ngadeg-deg indungna sepa jang suhareuwas. Huntun norok-tok tur nyorodcod. Di imah anu tadina haneuteun teh ayeuna mah asarehe comrek matak pikasieunun. Rieg imah teh riegan deui. Rei sararea ngarasa sieun malah mah bulu punduk ting puriding ting puringkak jajantung ratug hate pating sareblak. Abah cek jang suha sanggeus rada lila calangap. Jangan teuing, abah kita kaharti aya naonnya, angin puyuh gitu, atau walini, atau keur kitu cit-cit sadasora anak hayam bibipeureun imah ting raricit. Atunya puguh kaayaan teh beuki pikasieunun matakeung. Sedengkeun Nyi Epon meuni ngahuleng beungeutna katara sepa jajantungna ratug hatena keketegan. Cengungung deui sada anjing ti handapeun tangkal sukun pating cungungung pikakeungeun. Ai ieu teh aya naonnya jeung deui aduh nah ieu teh punduk meneting puriding kieu ieu kitu ceuk Nyi Epon bari diuk nangis sadengadeuketan salakina. Ku salakina dikaleng da sarua ngarasa sieun. Oh, aya naon atuh ieu teh? Jang suha bawa si Nyai ka kamar atuh. Bah Solihin bet jiga anu manggih pirasat teh bener, hatena ngarasa keung tapi teu bisa neguh kana naon-naon. Alah, sieun Abah,
Sieun, nabat ka kamar. Mending di dieu we atuh ngariung bah. Salakina nyepon kurang pati satuju kana pamandagan anu jadi mitohana. Nya abah keung bah. Mending di dieu sieun. Cek nyepon nu sarua keungna. Nya asa keung aya nu atunya. Tah dengekeun imah ngarokot deui. Kawas aya nu ngendageun aya lini kitu ieu teh. Bah Sulihin bayurat reret kaluhur. Lain bah, lain ieu mah ya. Ki Darma nembalan kawas nu taki-taki bari nyekel perah bedogna. Brug dipara anu ngagebrug. Tai toko meruragan. Palabe jeung Ki Darma teu bisa bagerak ngadenge kitu mah. Mun musuhna kaceribung keleukanana mah moal ieu pati sieuneun. Da sasat katalah pangwanterna di lemburu Cimuntur mah. Tapi katalah oge boranganana kanu soal pika keungeun mah komo kajurig mah. Atuh dibere kitu mah ngaharulang kabeh ge teu puguh cabak bari ngadegdeg. Ari nyepon ngadadak jadi arateul awakna. Rei bijil kesang menuju bajuna tepi ka baseuh. Napasna ngahega kawas nu capek. Harita katampona ku indungna. Gebeg indungna ngagebeg. Reuwas lain di kieu na. Alah, Nyai. Kunaon ieu teh? Ieu tonggong ya, meni baseuh kieu kunaon ieu teh? Indung nyepon bari ngusapan kesang anakna. Aduh, arateul. Duh, meni asa kieu teu puguh rasaan. Kunaon ieu jadi arateul kieu awak mah? Garowan mah. Jang Suha. Garowan itu si Nyai arateulun awakna cenah. Atuh tuluy Jang Suha teh ngagaroan punduk pamajikanana. Bedio Kang ya. Ya bedio ya. Cek nyepon bari nunjuk leungeuna. Na atuh mitra ana breh teh. Leungeuna mani bareureum jeung barentol sagede-gede leunca. Rap dicabak ku Jang Suha tuluy digarowana launan. Aduh nu tarik Kang ieu meni atul kieu. Aduh ya. Kunaon atuh nya ieu teh? Jang Suha tuluy mah narikan ngagaroan leungeun pamajikanana. Tapi bentolna teh kalah ngagedean. Ngalegaan malah beungeut nyepon oge katara ayeuna mah jiga nu keuna ku kaligata. Kulitna barentol jeung bareureum bari jeung rada bareuh deui. Nyai, kumaha tuh? Nah jadi kieu Abah. Cek Jang Suha bae rutret ka nyepon jeung ka Abah Sulihin. Matana colohok beungeutna sepak. Mitra geus kitu nyepon pupuringisan. Tuluy adug songkol bari jeung jejeritan nyekelan beuteungna nu bureuyeung. Keur Jang Suha mah meuni asa rampang reumpeng. Kunaon Nyai? Kana beuteungnya. Cek indungna bari nyampeurkeun. Aduh, mohon emak. Aduh. Jadi mules kieu ieu teh mak. Alah boa-boa. Cikan bawakeun bantal Jang. Indungna nyepon bari nunjuk ka kamar. Tetalangke Jang Suha gura-giru ka kamar tuluy mau bantal sadua-dua song diasongkeun. Ya. Di ganjalan heula ku bantal ya sok. Abahna. Wayahna teh ang majuha. Ka batu nunggal gawat. Wayahna penting-penting oge da ieu si Nyai kawas-kawas rek ngalahirkeun ya. Cek indungna bari rawah riwi. Jung cengkat rurusuhan ka pawon. Trojol deui ka tepas bari naleungeuna geus ngeupeul bawang beureum meunang mesekan. Oh keun wae bah, ku kuring usulan paraji mah. Cek Balabe usul. Oh nya sok atuh Palabe. Tembal Bah Ihin. Hayu Darma, baturan kuring. Cenah bari ngajak ka Ki Darma. Nya hayu. Ki Darma tetalangke bari ngajawang sarung nu ngalumbuk tuluy dikongkoyangkeun kana awakna. Ceg kanu batre nu ngagoler gigireun asbak, terus nama jrut tarurun timah. Duaan ngagidi galempang rek nyusulan majuha. Paraji anu sok biasa, maraji anu lahiran, paraji kahot, legok tapak genteng kadek dina nyang hareupan pasualan nu ilharna di alaman kudu ngajuru. Mitra kaum dangu
Nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng, urang teraskeun. Kocapkeun di jero imah. Nyepon harita masih keneh pupuringisan nahan kanyeri jeung ateulna sakujur awak. Beteung menik karasa murilit alatan siutun anu totojer bangun geus teu sabar hayang nyeseup hawa dunya. Didinya nyampak salakina keur ngarancetan sukuna, indungna rawah riwih bari maluran tarang nyepon ku bawang beureum. Aduh, ma, nyeri ma, jaba atel deh teh aduh. Sabar Nyai, sabar. Cek Bah Solihin. Jung mehna nangtung terus lempangan di tengah imah. Bakatku kasima ngadon bulak balik jiga nu teu hideng. Di luar angin tepati ngagalebug teuing ayeuna mah. Angin teh rarep teu kawas tadi. Di tengah lembur ku teu kabeneranana teh eueuh ronda saurang-urang acan. Gaduh ronda ge kosong eueuh jelema sapotong-potong acan. Cara peun ku sababeurangna mantas ngalaksanakeun kagiatan gotong royong nuar tangkal kiara nu aya di sisi walungan Citanduy tuluy diangkutan dikumpulkeun di sisi walungan pikeun rencana engke nyieun jambatan teh. Gek Abah Solihin diuk deui lengahulang nyaeta oge pikiran rek ngahudangkeun tatangga teh ngan dipikir-pikir bisi ngabarubahkeun. Tuluy meh nangtung deui terus lembang ka golodog ret panonna nempo nyerek kaung nu disarandekeun dina bilik kop dicokot dicabut 7 leunjeur sanggeus negarkeun hatena tuluy mah gek diuk deui bari babacaan sabisa-bisa. Leungeunna ngumpat ngapit nyerek kaung nu cenah eta teh palakiah pikeun nyinglar dedemit anu rek cilimit ret panonna melong ka anakna nu ngan hiji-hijina nu keur adu gesongkol di tepas imah. Oh, sabar Nyai. Yo, bari babacaan kayaknya. Masih hatil keneh Nyai. Jang Suha nanya ka pamajikanana. Aduh, masih. Aduh, kumaha jaba mules ieu teh, mana paraji teh geus aya encan. Encan keur disusulan, tembal salakina. Mitra kaum dangu cag heula urang tunda kaayaan di imah Abah Solihin dina mangsa harita. Ayeuna urang kocapkeun palebe jeung Ki Darma nu keur nyusulan majuha. Sanggeus kaluar ti lemburna duanna terus ngagidig lempang di jalan desa. Menang sawatara lila ti harita leok mengkol ka kenca mapai-mapai jalan satapak nurugtug mudun bangun rusuh. Barasat lampu senter ngabarasat nyangan jalan ngarah ka jalan satapak teh cek pikir maranehanana supaya tereh nepi. Sora suku pating gareblig ditembak ku sora jangkrik jeung cari cangkas dina rungkun saliara. Bener weh teu pati jauh teuing ari motong kompas kadinya mah sanajan ngalewatan leuweung jeung kebon. Teburung cunduk najan anggang teburung datang. Jog weh anjog katungtung lembur batu nunggal. Lembur na majuha teh ti jauhna geus katembong runggunukna tangkal caringin nu aya di sisi tangkal kawung. Dahana meni ngaroyom ka jalan. Lirang goasna leungeun buta nu keur sayaga rek newak jelema nu borangan. Atuh palebe kadua Ki Darma harita sakumaha ditegar-tegar oge da barorangan teh laun-laun mah kawanina teh kawas kurupuk nu kasimbeuh ku sayur haseum kawanina jadi meotan komo basa irung maranehna ngambeu bau kembang acung mah nu kacipta dina pipikiranana di hareup teh geus ngajelepeng layon nu dibungkus ku boeh ngajepat bari nagihan hutang. Ya mitra, masa kan hutang, masa teh ngajepat bari ngahalang-halang. Nah jadi sampai kana hutang kieu cagor, pohara mitra. Pohara. Mitra kaum dangu
satekah pola duanana negar-negarkeun hatena pikeun ninglarkeun rasa kakeung lalempangna beki rusuh bari taya nu ngomong sakemek-kemek acan mimitina lempang teh gancang tapi ku sabab sieun antuk lengan berat dak weh duanana lalumpatan meniti paparetot. Waktos na mitra kabujang seep cag urang tenden heula di handelem hieum gesan sampuraneun cag urang tunda di hanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun di wadahan cupo manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik senabaran sari tutup lawang sigotaka permios.